Abdi sadaya bade nyarita dongeng Lutung Kasarung di Jawa Barat. Nami abdi Tegar. Kami abdi Hanifah. Kami abdi Dakwah Dewa Putra. Kami abdi Nabila Salma. Kami abdi Sadarja Pamungkas. Kami abdi Nadia Amalia. Kami abdi Amadeus. Wilujeng. Zaman kapungkur di tatar pasangan aya hiji kerajaan anu dipimpin ku saurang raja nu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak anu geulis. Namina Purbarahan sarta adina Purbasari. Dina bancing deketan akhir hayatnya, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari. Putri bungsu na pikeun ngagentosan jabatana. Abdi atuh sepuh teuing. Waktuna abdi turun tahta. Cek Raja Prabu. Lamun di lain sisi Purbarahan nu mangrupakan kakana Purbasari, manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapak pilih. Kuduna abdi anu ngagantikeun anak. Cek Purbarahan nakoskeun katunanganana nu namina Indrajaya. Sabab sirik Purbararang teras ngadaduhan niat nyuri ka Purbasari. Manehna manggihan saurang dini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Dini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayan total hideung. Saantos kitu Purbararang janten gaduh alasan kanggo ngusir kakana. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung patih eta ngrasa karunyeun ka Purbasari. Anjeunna oge masihan nasehat ka Purbasari. Sing tabah tuan putri, cocoba ieu tangtos pasti lekasna. Anu maha kawasa sareng putri hatur nuhun balasna Purbasari. Sageula di leuweung Purbasari ngaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan anu balager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius namina Lutung Kasarung. Nanging monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Purbasari masihan kekembangan anu endah serta buah-buahan. Dina wanci angga wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ke tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna minta hiji ka dewata. Ia ngabuktikan yen Lutung Kasarung teh lain makhluk biasa. Dina semedi eta, tanah anu aya di dekat Lutung Kasarung berubah jadi hiji telaga alit. Caina herang kacidaan. Caina ngandung ubar anu sengit pisan. Enjing poena, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari tibak di telaga eta. Naon mangpaatna pikeun abdi, pikir Purbasari. Nangging anjeunna nurutkeun wae, teu lami sanggeus manehna nyebutkeun awakna, kulitna barubah jadi bersih sarta gelis sapartos harita deui. Purbasari rawas pisan dicampur ku hawa atau sabut manehna ngaca di telaga eta. Kulitna bisa mulus deui. Dina waktu selain di kerajaan, Purbarang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawanan. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adinya si Purbasari. Purbarang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kosarita. Purbararang embungan eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna, manehna anu menang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari alina, nanging Purbararang teras-terasan ngaresep. Nah, pas ditingali, buuk Purbasari malah nu leuwih panjang di Purbararang. Kajen ayeuna abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abdi. Saur Purbararang sabagi nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah dalantaran kabingungan. Akhirna Purbasari ngari panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas menangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras gerak samedi sakedak. Sarta lumangsung bagobah jadi lalaki anu ganteng kacidaan leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadaya anu di dinya roaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelahanana sarta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna minta dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari. Sarta minta supados henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana Purbararang. Saenggeus kajadian eta, akhirna maranehna sadaya balik ka karajaan.
Purbasari akhirnya jadi saurang ratu. Direndengan ku saurang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salami di leuweung, nyaeta Lutung Kasarung. Unsur intrinsik nu aya dina dongeng Lutung Kasarung nyaeta Temana tentang kesabaran. Alurna nyaeta maju. tokohna aya 4. Nu kahiji Purbarang, Purbasari, Pati jeung Lutung Kasarung. Sifat nu aya dina Purbarang nyaeta jahat, nu kadua Purbasari sok gede hampura, anu katilu Pati baik hati, jeung Lutung Kasarung geutan atau perhatosan kasadayana. Latar tempatna di Rowang. Aya latar waktosna penting. Amanat tina Lutung Kasarung nyaeta ulah iri kabagaya sorangan. Kedua, urang kudu sabar lamun menang balai serta baris aya jalan keluar. 3, nempo hiji jalma kudu jeung hate anu tulus. 4, dina urang kudu ikhlas dina narima sabar kaputusan atawa kaayaan. 5, urang kudu bageuf kana kabeh jelema mangka jelema eta oge bagis ngalakukeun urang kalayan alus. Abdi Tegar. Nih,